bertolakeun waktu mutuakeun zakat wa annahu qabla salatil Aid lam zatuhuna waqti ikhraj zakat ikut tetap dalam sadurunge salat raya. Gula Abu Hanifah tangajasa Imam Abu Hanifah wa Malikun dan Imam Malik ucap-ucap ngabad wajibu wajib ya zakat min tulu'al fajri yaumil Aid wit saking muncul fajar dina raya didinyalah wajibna zakat fajar poe lebaran li'annahu kanwasatuhum wa yaumil Aid al-waqtul ladzi yata'ayyanu bihil fitrul haqiqi iku waktu kang narima nyata bihi kalawan lagi apa buka kang bangsa hakiki kulantaran zakat fitri zakat fitrah atau zakat buka maka atuh cek Imam Abu Hanifah Imam Malik dilaksanakeunana ketika buka ai buka fajri yaumil Aid didingalah poe lebaran walianna halan kena satuhunnya ya zakat kurbatun iku gawe kapar tata'allaku kan narima cuman terwa kurbah bil abdi kalawan hamba fala yataqaddamu waqtu wujubiha ala yaumi maka orang ini apa waktu wajib zakat igatase dina wujud lantaran zakat fitrah termasuk kana gawe dina behes ibadah mupatali ka hamba maka atuh ulah mihulaan waktu wajibna kana teh na menentap Imam Abu Hanifah Imam Malik poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh minang make nakban uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran. Timimiti maghribnya lah malam takbir urang harin taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh kenya ka lebaran cak Hanafi heuh sia aya dikuturkeun ka aing malam takbir atuh ulah manehna ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres saya di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos itu di sana udah kiai baheula mah hebat boga naon make beas jual beli eta tuturkeun sudah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh urang kumaha hayu coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir takdir ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir jadi ku Hanafi teu di aku ku Syafi'i teu di aku mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis aduh takos gitu kan jadi orang jahat minimal jam urang lah sing hade urang lamun dek ngazakat fitrah wa qala Syafi'i ulah mutus sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad cap-cap inglapat tajib wajib zakat di guru bisyamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan
lianal fitra min Ramadan kena satuna fitri kang datang saking Ramadan wa yakunu quranan ana ya fitri kena satuna buka min Ramadan quranan ana ya fitri illa bi ghurubi syamsi kalawan suruh sarange min akhiri yaumin minu saking akhir dina minggu saking Ramadan tuh. Jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah wurud cek Hanafi mah tadi pelebaran fajar Bogor golos amma ta'jiluha adapun utai ngagiakeun zakat iku bogor golos satu maka teman ngucap satu man sufyana satu kalakuan wajuhi kunang ikhraja maka mutuakeun zakat min awal Ramadan saking awal Ramadan wujud sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat menolak tuminang binantiraya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna sabab naon puasa sabab buka adalah puasa merontak minang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka minang tinimitina wa qala Malik Ahmad wa mutasa Malik dan Muhammad wa juzu ta'jil wa yauman wa yamin waqt wenang apa ngagiakeun zakat insadina tawa ingrom dina bakotah cek Imam Malik cek Imam Malik nu tadi cek Imam Ahmad bin Hambal digugurakeun minangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran minang masyaallah wa barakul Hanafi akulan mutasabbihan mazhab bangsa Hanafi ucap-ucap nilata dua juzuk taqdimah wenang apa yang dikandung zakat mutlaqan ala mutlaq min ghairi tafsil saking orang Ramadan perinci min baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat zakau soliana sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temen sabab wa huwa lam utawi ya sabab man tazamuhu nafaqatu iku kang wajib iman apa nama kohman minang dihulakeun sakadar minang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng sapeung an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam.